ngariungna kerber tadi alhamdulillah diundang kabeh jamaah ngarariung alhamdulillah anak nara ribut budak ngeutik di dangdanan pasar reng teh make pecina ge jadi tengah riung ku indung bapana lemek sini neki aja ngariung berkah bulan mulut alhamdulillah pedagang seprit laku, pedagang cikir laku, pedagang bandeng laku, pedagang kotok laku, laris tukang balon pedagang laku, tukang bakso, tukang cilok, tukang balon tuh ngekok nyerikan budak balon itu terus teh beli bes tahun sekali ya teh tentunya tukang cilok dulu laris maka engkema tukang cilok sekali-kali gratis kentah cilokna iya gratis cilok demi muludan insya Allah jadi saksi di kiamat. Ye begitu main maaf ditanya ke malaikat marabuka nggak ngajawab tebeguk nggak digebuk cilok ngahalangan cilok ditojos waing ya sasia cilok nggak siapa dia aing balik gratis kilo muludan sak gorobak dibikul yang gorobak masih asup ke surga itu tadi sia tukang balon gratis kan kunaon pegat bisa balon gratis kan oh cokok ku satu balon aing tuh Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anaral wujuda bimaulidi sayyidi waladi adnan wa ja'alahu khatama anbiya'ihi birisalatihi ila kafatil insi wal jan wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa afdalul anam wa misbahud dhulam wa rasulul malikil allam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa sallama tasliman katsira ila yaumil izdiham amma ba'du qala ta'ala fi muhkamil ahkam bismillahirrahmanirrahim wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu Muhammad idza kana yaumul qiyamati kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghaira fakhrin. Wa qala Syekh Junaidil Baghdad quddisa sirruh man hadara maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil iman. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya anu halalatir dina wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para alimil ulama, para sepuh, para pinesepuh anu nampak halalatir di payunan urang sadaya, wabil khusus Al-Mukarram guru urang sadaya selaku sepuh urang sadaya tersana Abah Kiai Haji Fadil beserta keluarga besar puji sim kuring dipika hormat tur dimulyakeun
Urang doakeun mugia mantena senantiasa Allah berikan kesehatan, dipanjangkeun yuswana anu barokah, putra putrina mugi-mugi ku Allah sing didamel dzurriyyatan thayyibah. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pejabat pemerintah setempat, wabil khusus Bapak Kepala Desa Kudu Simkuring dipika hormat, oge teu hilap kamu baleng anu datangna di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, Kiai Miftah Fauji anu sakedap teh insyaallah bade dongkap tos aya di belokan mana boy eta? Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan pamuda sakampung Jatake sadayana ku Allah sing disarolehkeun. Tukang son taekeun pelung masatik. Ejen travel asetik matakeun. Loba nini teu kadengeun. Wengi ieu urang hadir ngahadiran acara peringatan Maulid Rasul anu bertepatan Rasul dilahirkan pada dinten Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal anu kaprah disebut ku urang Jatake urang Gembong bulan Mulud. Urang deui nyebutna Mulud apa Maulid? Mulud pantes monyong doang belut. Rek Maulid terjadi masalah. Lek Mulud Maulid mangga ulah melet benya. Rasul dilahirkeunana tanggal 12. Ta ieu tanggal 12 termasuk angka keberuntungan. Oge ieu angka 12 termasuk angka anu misteri. Mana angka keberuntungan? Contoh, ibu-ibu masak begitu biasaan ku salakina jeung ku tatanggana budak ieu pasakan sedep amat ai kitu ieu sambara naon sambara 2 atuh jaeta tilok aya anu ngomongkeun sambara 18. Ieu angka keberuntungan jeung angka 12 termasuk angka anu serem. Dak ceng neng hirup mah ulah sok ngalunjak ka indung bapak bisi cilaka 2 jaeta. Aya urang Gembong ngomongkeun cilaka 80 eueuh. Umargi sakitu bapak ibu jamaah sadaya alhamdulillah bertepatan tadi tanggal 12 bulan Rabiul Awal anu dirayakeun ku urang kampung Jatake muga-muga ngajadikeun ciri mahabbah ka Rasulullah. Urang Jatake pangheulana digusur ka surga. Hayang ka surga tah hayang ka neraka? Jadi cara lager ngomong nama. Hayang salamet hayang cilaka? Teu araredan jawab nama. Lamun urang nu mantak kudu muludan bae Pak Bu tiap tahun muludan deui naon sih alesanana? Lantaran orang mah hirup kudu rumasa jalma loba dosa. Tiada hari tanpa dosa, tiada hari tanpa dosa, tiada jam tanpa dosa, tiada menit tanpa dosa. Tiap poe urang tiap bergelimbang dengan dosa. Rumasa tante. Makanya lamun andai kata manusia ke surga ku amal perbuatan anak rek make jalan anu mana ke surga model urang. Ulah itu Kiai cek urang Jatake jak kami ge osok salat. Lah salat urang teh Bu awak di imah hate mah jalan-jalan ke pasar. Bapak-bapak kitu keneh usolli di musola, usolli di masjid, hate mah jalan-jalan. Contoh ibu ayeuna sok, ibu ayeuna salat tengah-tengah memeh salat ibu moekeun pakaian, tengah-tengah salat hujan, jawab inget ka pakaian apa inget ka salat? Atuh ge teh jalujur. Allahu Akbar menang 2 rakaat bur be hujan. Aing masa Allah
mana aing kondangan isukan ya Allah geus teu jadi aing baju eta ya Allah. Ingat ka mana tah? Ingat kana salat tuh kitu nunduk kasupkeun ka surga atuh jauh amat. Ulah gitu kiai cek urang dia ja kami geleletikan sok ngaji bisa khusyuk lah. Di mana bisa khusyuk? Kamari kula ku khusyusuna salat dohor 6 rakaat. Lain khusyuk tamal beteng hutang dusun ngalamun akhirna ngahulang lain salat. Sahabat Rasul bage teu bisaeun khusyuk. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan para sahabat dilombakan oleh Rasulullah. Cek Rasulullah kieu, wahai sahabat, saha di antara anjeun nu bisa khusyuk cek Rasul, maka bakal menang hadiah sorban kaula cek Rasul. Eta sahabat kabeh pahusu-husu Pak. Abu Bakar Siddiq sadayana para sahabat salat pahusu-husu. Begitu rakaat pertama nu batal khusyuk Abu Bakar Siddiq. Allahu Akbar cek Abu Bakar Siddiq muga-muga sorban Rasul benang ku aing. Batal ta Abu Bakar rakaat pertama khusyukna batal. Rakaat kedua nu batal khusyuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu takbir Allahu Akbar cek Sayyidina Umar mun teh mah ya sorban Rasul beunang ku aing asana aing hirup leuwih barokah. 2 batal. 3 Sayyidina Utsman batal tah khusyuk Sayyidina Utsman. Allahu Akbar cek Sayyidina Utsman dina hatena piraku ja aing maminantu Rasul. Piraku ieu sorban teu beunang ku aing. Cek Sayyidina Utsman 3 batal. Nu terakhir Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mah rek kieu Pak ieu. Nek as. Rek as doang. Cek Sayyidina Ali dina hatena asana aing meunangkeun sorban Rasul. Begitu beres sholat ditaros ke sahabat Rasul, apakah ada di antara kami yang menerikan khusyuk dalam sholat? Apakah ada di antara kami yang mendapatkan sorbanmu ya Rasulullah? Cek Rasul, awas 0 kabeh ge. Anjen Abu Bakar batal khusyuk rakaat pertama, anjen Umar batal khusyuk rakaat kedua, anjen Utsman batal khusyuk rakaat katilu, anjen ma'ale rek uluk salam, anjen batal dina kahusuan. Itu sagede sahabat komo banget nu karario berikut nu karario tata ih jelema ka juhur icing euy itu loba eta euy bade euy nyeluk euy eta dinya euy jelema eta jelema geus geuneuh poek deui. Masya Allah ku cinta-cinta karena maulid kuat rela ngubrus kasusukan. Terus ya tenang mang kadangnya didinya kadangnya tak berarti carakan kita rorek lah. Masya Allah ndak make nu mana ibadah na hayo urang mah khusyuk teu bisa Allahu Akbar. Kabayang tahutang inna sholati wa nusuki wa sarimi wa kopi terus ke bawah. Ingat mana inget sholat model gitu jangan jauh mantak ulah aku ahli ibadah ulah aku ahli ilmu wal hadirin wal hadirat bukti nakos gitu orang ibadah ke Gusti Allah. Andai kata ibadah jelema ka surga kudu ku amal perbuatanana asana jang jauh mantak ka surga mah lain ku amal perbuatan orang tapi ku rahmatna Allah subhanahu. Ngan ieu ngomong kieu ulah digede-gede kanu bodoh mah moal bener ka dituna. Da kami cenah terpenting dijatah ke ngahadiran Ki Jamaluddin laju cenah ge cek nyana ge naon jaka surga mah lain ku amal perbuatan orang ku rahmatna Allah geus dak teu kudu salat teu kudu ngaji tungguan bae si rahmat datang. Hakekok nu kitu mah ngaranna salat cukup ku niat tah ya Bu ulah kitu cenah kiai cek urang dieu pan kami ge osok cenah puasa sugan ka surgana teh melalui puasa kami mah Senin Kemis cenah tara petol bulan Rajab sabulanan puguh Ramadan mah kawajiban woi puasa urang puasa dendam pindah nyatu di beurang ka peuting. Apakah aya urang gembong
apakah aya urang jatake ketika 2 poe deka puasa nu ngomong kieu ya Allah Gusti ayeuna 2 poe deka lebaran 2 poe deka puasa abdi hayang amat atuh hatam Quran tahun kamari abdi teu hatam Quran di bulan Ramadan ieu tahun ieu mah abdi hayang hatam Quran gampang cara batur mah 3 kali 4 kali atuh abdi mah hayang-hayang hatam sakali ya Allah bisi tahun hareup teu panggih deui hayang amat abdi maca istighfar 100.000 hayang amat abdi maca shalawat 200.000 aya nu kitu mantak aing nanya ge wah mantak nanya nama nu dipikirkan ku ibu-ibu bulan puasa hiji baju jadi jurig baju kabeh dari penaing tanggal 18 kene geus rame salaki jeung eta pamajikan ngalaromong jeung tetangga odah aya teh wadah di dia aya teh Ana si Mimin sagala si Ici hayawa aya si Kokom si Masih itu aya kumplit awak aya teh Icot teh Ijah sagala di mae aya woi lurah mana lurah ya rah kumplit amat ieu rakyat dewek ya mangsang-sang aya rah kumplit amat rakyat dewek rah ya Masya Allah odah aya naon cenah ana siang geus meuli baju aya mah enggeus kamari ti lifa aing mah keur bulan ruah meurina ge yang ke mah bulan puasa lieur aing mah sia meuli baju na baraha 2 aing mah ai warnana hejo hiji hejona hejo leho hiji deui cenah aing mah hejona hejo conge astagfirullahaladzim ari sia ana geus meuli geus aing mah ti ditu aing mah ti Borobudur di Cikupa aing mah ti dinya sia baraha meulina 2 aing mah sarua bae ge ngan aing warna kuning teu akur jeung sia hiji aing mah kuning na kuning gading hiji deui aing mah kuning tai la ilaha illallah teu dipikirkeun maca Quran hatam teu dipikirkeun urang hayang maca salawat teu dipikirkeun hayang maca istighfar padahal bulan puasa bulan meleuman dosa benar nu dipikirkeun ku ibu-ibu hiji baju nu kadua daging nu katilu pikueheun cocok podol be papajuh nu dipikirkeun dek make nu mana puasa urang puasa dendam satengah genep keneh geus dihareupeun pembukaan waktu geus dibariskeun bubur Cirebon supan cau kolak dangdur kolak tapai es campur es dugan laju es bonteng puan es tetek bengek tahu bulat tahu gepeng tahu penyon araraya cek bapak kolotna ceng jam sabaraha ieu karena kecenah bahasa tengah genep angel amat aing geus teu kawawagareuna kawakaing ti isuk aing teu ngakan laleur acan atuh laleur ku jadi hakanan terus tongkrong di masjid ditabut trung aya bedugana wah di dieu ya masjidna trung gembong tol tabah bedugna geblek geblek jatak adzan di masjid Allah encan geh nu adzan datang kana bar gogodoh beak 12 puasa nu kitu nu kasupun ka surga jauh amat Mang Sarman jauh maka nu mana ayo taraweh malam pertama opat poe doang ngepinu pemuda ke mana pemuda haram jadah doang ya iya begitu karare aja tuh pemuda taraweh woi paling kedak di bersihan musola di bersihan masjid segala-gala dikeprek ke pemuda hade kadinya nama alhamdulillah woi taraweh semangat Allahu Akbar sami Allahu Akbar biuk bener tiang tengah salat mah henteu iya banget tuh karare dia haram jadah doang nek make nu mana ka surgana hayo taraweh imamna doyok eueuh teu laku pan imaman taraweh mah gancang teuing ulah boyor teuing ulah boyor teh dilawarakeun
Misalkan menawan tarawih ya, Bismillahirrahmanirrahim. Cek pemuda diuk angkot ngetem di gembong. Waladhdallin, cek pemuda angel. Ini bener tuh kada udara regel deh. Teu laku bu. Nang make nu mana ka surgana? Ulah kitu cenah kiai, pan kami ki cenah osok maca Quran. Lah, maca Quran urang teh akur jeung tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun malam yujawidil Qur'ana athimun. Ngaos tajwid eta wajib hukumna maca Quran luar tajwid banget dosa. Terpakai mana ya? Ja urang membaca Quran ada dalek dogan, mata wahai urang ngembong, lamun can pati ecreg maca Quran, lamun bulan puasa mikra ulah aya kana sapeker. Izinkeun ilfin kada ilfin. Ilfin kada ngene ilfin ya Allah. Nu dedet kalakah teu didedetkeun. Nu tasdid kudu nama ditasdidkeun, nu teu nasdid ditasdidkeun, anu lempeng bae ditasdidkeun, anu kudu nasdid dilempengkeun bae. Oh mau geus kolot kieu mapan? Ya Allah, sarayaro sayoraya. Ceking cuna emak kadele kene Quran ngakeblek eng mah teu kadele. Ieu ge cenah rojak tanah apa rojak matana. Ai barang dibere duit na 100.000 Soekarno beureum maka kadele kene ieu nah ieu mah cek kasih 100.000 mah ieu nek nu mana maca Quran ada lek dogan mata awas ulah coba-coba mikra dina sampaikan lamun maca Quran tajrul ha mim kitu kudu nama ima dibaca maena hama wereng dia kadituna eta Yasin dibaca yes Allahu akbar tosin tos udah kumaha hei mantak anak orang tidak belajar maca Qor isuk-isuk SD tos dor madrasah kudu sakola madrasah bisi teu bisa nulis Arab bener bisi teu bisa maca Ar terus orang tetos maghrib giring anak tidak belajar maca Qur taye bu lamun maot ku anak hayang dibacakan Quran apa Quran jeta calalageun ngomong nama mantak ya cenah kumaha kiai anak kula mah cenah ieu kabeh geus galarawe laju aya nu bungsu cenah awewe ieu ge masyaallah kawinkeun ka santri. Akur mang santri hidup santri atau cek siapa lah cek inuna neng kadi aya naon mah maker peuting ngahadiran murudan di pinggir kali dia dijatake masyaallah naon mah aya nu baca Quran meuningeunna mama kabita masyaallah japan anak kakasia KB eueuh nu belajar maca Quran heuh tadinya nama mage teu nganapikeun alhamdulillah si kakasia geus sukses ayeuna mah masyaallah para hadirin nya kakasia teu nu kahiji S3 alhamdulillah ku ari geus gawe di Cilegon di percetakan horeng ngitak bata kumaha kudu dulu teh ngitak bata mah kakasia S2 alhamdulillah ku ari sakola nyokot jurusan kalistrikan jaka mereka kasetrum cenah kakasian nu katilu sarjana hukum jaka mari balik di penjara ih geus maling kotok meureun ta ieu sia mah ieu mah cocok na kawin ka santri kumaha sia daek ka santri eta anak dapat nyerengit teuh sayang astagfirullah pot kopohek embung mah kawin ka santri mah angel ka beunghar angel ka beunghar tapi tereh kaboga anak tolol siapa tanya anak itu banda paling berharga betul apa tidak ketika kita bertemu sama teman 25 tahun terkepanggih weh ya siamong
Oh cenah Din cager si Jody di mana ku ari cenah laju si anak baraha tilu tuh anak nu panggala ditanya anak moal mobil moal emas moal kebon moal duit anak nu panggala ditanya di ulah neuleus sampingna bu deuleus sebrotanana di kerak jeung dilawat bener teman harus bangga anda jadi santri jadi santri mangenahan balik cenah ti kobong teu jadi kiai teu jadi masalah ja ibadah mah kewajiban urang ka Gusti Allah geus boga ilmu mah endog cenah balik di pondok tukang ngajarahkeun bae oke panjelma kori mah teu bari sajarah di jarah eta kudu babacaan bu ieu mah jelema buara rodo datang ka kuburan assalamualaikum Pak Kolot cager Masya Allah ampun ti loka dia Masya Allah itu Rajana eta Bapak Kolot sia kumaha kitu hampura ya aceng karena dia Masya Allah makolot calagernya moga-moga banyak ya doakan ka dia gitu mau naon mau iya doang kembang Masya Allah doakannya ya aceng supaya anu sakit banyak Pak Kolot yuk assalamualaikum ayat digembong nu kitu nu zarah naudzubillahi min panggil santri mamang bisa ngajarakeun majeng teteh mang santri kadia ainan Pak iya boga perlu mat mulai sini Pak naon tuh hayang diantar Sarah oh atuh teu naon cenah cek santri ngan kuari kieu ieu Pak ieu ijarah kuari mah paketan santri kuari galincah geus mah kumaha ben nyer duit ieu penting halal we maksudna kumaha aya paket komplit aya paket biasa aya anu sederhana paling bawah eta mah waduh paket komplit Yasin sekali terus pujina 300 kulhu 11 doa rada panjang tuh ai paket eta nu sederhana teu make Yasin kulhu doang tah mah sabaraha 33 pujina 100 doa sedang ai paket nu terakhir eta mamang teu make Yasin kulhu ge ngan 3 puji 11 doa robana atina doang ih rah lain lurah bae bisa nyalon beuring mah ustad paling terah ai bageureuh garapeun mending jarah di babak ustad ya ai paket kahiji cenah sabaraha duit eta mah mahal 750 paket kedua gope paket katilu kulhu 3 nah eta mah 250 di mana cek majikanna geus bayar bae nu gope cek ustad cocok ieu berikut rokok tat iyalah 2 bungkus rokok menang duit mah alhamdulillah teuing mang datang ka imah jadi tukang ngajarahkeun terus hendak jadi tukang maca manakib ayo anjay manakib Sabul Qadir teh di urang mah make bahasa Jawa hendak manakib itu bae Arab Syekh Jawari Umar mangga hendak manakib urang bae bahasa Jawa heuk menang ganjaran maca manakib mah urang mah kuari ulah kabawa aliran teu para ruguh segala aya nu ngamenang teu ngamanangkeun macam manakib geus ulah didenge garagahan kiai baheula tibatan kiai kuari mereka yang udah punya manziah mereka yang udah punya maunah mereka yang udah punya karamah urang mah budak kamari sore atuh geus tong didenge anjing menggonggong kapilah berlalu urang mah macam manakib terus kula sok ngadengekeun di mah kula sok macam malam Salasa dipanggil ke aki-aki geus umuran 88 tahun umurna alhamdulillah kula sok ngadengekeun bade gigirna lawan cina litamali sumana Dewi Aisyah oh kudu bisa di ngeunah ngorang cenah ge anu maca saya katinggalun bukuna poho manehna kumaha cenah poho aya geus cenah baca bae sakamampuna aya geus lawan Cina nu hadir kesel cek nu hadir Belanda ge lawan bae ulah Cina bae cenah kan dilawan awas neng tanggal sukun raga gitu moga-moga nu katini panggilan ka surga eta geus teng jendol ge nya
pokoknya mana yang asal jendol deh gitu aing ya gitu baheula sukun insya Allah bakal ngehalangan pamantek malaikat jabaniyah. Ayo saya mending jendol ku sukun mending jendol ku malaikat jaga ku atau-atona sukun kuat ilmu murah segala nyawer dari sukun rah jakori mah tadi disawer rah jangan berat sebelah dong rah tenang can ngaji kula rah tenang nyantai merah moga-moga lurah panjang umur urang pae kabehan main hirup sorangan beda dia aku na kepalaan saha jeung raja kabehan geus parae salam dunia. Terus ya anak make nu mana mata anak-anak urang tidak belajar malaca Quran ulas mang santri datang ka imah neuk jadi kaum masjid hopae neuk jadi tukang adan tah hayah neuk jadi tukang ngajarahkeun terus asal ulah ngaku nabi benggeus modar sih ngaku nabi mah untuk digebugan masyarakat daikeun diburuk ngaku nabi mah atau kupur ongkoh di ngaku nabi mah cing bu pak laju cenah ulah kitu kiai ja kami ge bisa mereka sudah sugan ku ngaji lah ngaji urang teh aya bae ibu-ibu daek ngaji peda emasna anyar meuli setengah meter jalan begitu datang ge assalamualaikum mampuna nyacageut ku hayang kadulu musa urang kongkorongna 70 gram anyar menik gede di dia cenah teteh mah geus 2 poe haridang beunang ngaji urang lebayang kalem nek makan mana nah aya keterangan hiji ulama namina Imam Siri Sikti urang negara Baghdad murid Imam Ahmad bin Hambal anjeunna nyetuskeun kata mutiara anu berkait dengan maulid anu ieu teh dicuplik ku Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ulama urang Tanara make kalimat kieu man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudatan min riyadil jannah sing saha bae jalmana urang mana bae anu datang ke hiji tempat di mana di eta tempat dirayakan peringatan Maulid Rasul maka eta jalma sarua jeung meunang taman surgana Allah amin ya rabbal mantap ibu alhamdulillah nah longkrong di dia urang teh kabehan ya sarua keur nyokot taman surga kulantaran ieu lain hadis diprotes ku ulama Baghdad sabagdad ulama protes Imam Siri Sikti cek ulama Baghdad woi Imam Siri Sikti Anda berani mengatakan orang datang ke tempat maulid sama dengan mendapatkan taman surganya Allah apa alasan Anda? Imam Siri Sikti memberikan argumen li'annahu ma qasada dzalikal maudi' illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam karena moal pati-pati jelema datang ke hiji tempat anu dirayakeun maulid terkecuali tertanam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad deuleu ku cinta-cintana ka Nabi atuh naon tuh ka dieu deuleu hareupeun susukan kieu lamun lain cinta ka Kanjeng Nabi mah betul apa tidak jajal ku lurah kumpulkeun deui rah isuk penting cek lurah dong-dongon isuk penting kumpul deui di dieu nek naon atuh henteu kumpul bae cenah urang atuh belum tentu datang tapi ieu mah ya Allah jelema saminggu keneh dak dijatah ka Iraha Muludan malam minggu dak dijatah ka Iraha Muludan malam minggu dak dijatah ka Iraha Muludan malam minggu sehingga jelema geus berencana untuk datang ke tempat maulid jelas ieu tertanam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad mudah-mudahan urang ieu teh ngajadikeun sabab pangheulana digusur ka surga amin ya rabbal alamin ieu nu mawi muludan mah kudu digedekeun ulah paleutik-leutik lah kudu pagede guon naon sababna sabab cek Ibnu Hajar Al-Haytami sami cek Nawawi ge dangukeun ieu bawa balik ka imah oleh-oleh cekel bawa bal ieu ti kula ieu teh tiki pertama naon ke oleh-olehna henteu ieu mah jam anyar setiap kula acara maulid baju kula anyar
Nah sababna ingat keterangan Imam Ma'ruf Karhi, sahajal anu datang ke tempat maulid tujuannya ta'zim ke Rasulullah, maulid Nabi, make baju anyar, make sesengitan, nyanget buhur, para hadirin, wa auqada sirojan, ngarias podium ku lampu ku sagala-gala, maka jaga bakal digiring jeung rombongan para anbiya wal mursalin. Mata rahim lain hayang diberek keur cacahan bae ka lurah ieu peci anyar rah ieu. Peci mangan ge 500.000 ya rah ieu. Jubah ieu 4 juta, 4 juta setengah. Sorban ieu rah 3 juta, berarti 7 juta setengah. Laju sendal eta rahnya. Sendal asana 3 juta misalnya mah. Eta 10 juta setengah rah eta. Atuh geus teh rasa potong sewang jeung panitia rah tutup udah halares lah. Cenah hayang dibedek ya atuh teh mah keur nyacakeun be. Aya teh cenah lurah atuh kudu boga pengertian bae saeutik lah. Ting lupa. Atuh kuring teh geus kenal jeung palurah teh supaya leuwih akrab begitu. Mantak ngaji mah kudu bungah. Cek Imam Ghazali, lamun urang ngaji bungah, ciri di akhirat bakal bungah. Dasar ngaji gara rati merengut atuh awal. Mantak ngaji mah bungah. Imam ngaji merengut begitu. Kak ngopi. Rendah. Berbunga. Ndak seri menang tenan naon. Wah dijunjung ulah. Biasa bae. Biasa bae. Hayang seri mah seri, keur hayang seri mah jangan lamun ndak seri beung keur lobaan. Ulah sok soranganan. Aduh, lamun seri sorangan bahaya ieu. Wih, balik di muludan edan pamajikan aing cenah. Cek Syekh Nawawi kieu jeung Ibnu Hajar, sasa jalma anu ngayakeun muludan, sasa jalma anu datang ke tempat muludan, sasa jalma anu ngayakeun muludan, maka eta jalma kampungna palurah bakal disalametkeun ku Allah satauneun. Hiji eta lembur moal kahuruan, amin. Dua moal katarajang angin puting beliung. Tilu moal katarajang gempa yang menimbulkan korban. Opat eta lembur pala hadirin moal katarajang banjir bandang. Ya Rabbal ta eta diantarana masyarakatna ku Allah bakal diberi aman satauneun. Eta lembur hiji moal kapalingan, amin gitu. Terus masyarakatnya bakal selamat hiji moal kageleng mobil, amin gitu. Masih sisi jalan imahna. Dua moal kasenggol motor, tilu moal katabrak beca, nyeri eta kata kuliah tulang kabeh eta mah komo. Opat moal ketinggang kalapa, teh pajadang nyer geunaheun mun ketinggang kalapa. Lima moal kejembet lawang, lecet sih kejembet lawang nyeri. Bakal salam tuh satauneun hayang salamet. Woi hayang teh salamet woi, gedekan muludan deh cek urang dia kiai ngomong bae cenah bisa doang nu heueuh cenah jelema tukang muludan teh cenah bakal salamet. Ja eta kamari tetangga kami tuh deuleuh ngayakeun muludan manehna beres hadir jaka senggol motor cenah bakal salamet ongkoh pan eta kasenggol ongkoh. Nah tanya heula rah berat duit nyumbang. Nah iya nu jadi pertanyaan iya kumaha kitu. Iya dengekeun sing saha bae jalmana anu nyumbangkeun kana muludan sadirham sabaraha cenah? Jawab sabaraha? Sadirham ibu terang teu? Sok bapak terang teu sadirham? Bapak-bapak jawab nyaho teu sadirham? Ya sadirham eta guru kula ngomongkeun. Sadirham eta tilu guru kula kabeh ngomongkeun. Sadirham eta 4 gram emas. Ayeuna lamun emas 800.000 kali 4 kali 8 32 katakan 3.200.000 sadirham teh 3 juta 2. Lamun jelema nyumbangkeun muludan 3.200.000 maka cek Ibnu Hajar Al-Haytami bakal salamet satauneun. Tuh siapa nyebut amin jadi 3.200.000 ieu. Cukup gua amin kudu 3.200.000.
mantak nu kamari kasengol motor bara duit nyumbang atau badan bayar 50.000. Untung saya tekak geleng beteng sia lebah dinya eta ge kasengol keneh ku 50.000 nyumbangkeun ka lamun udah tah eta Bu bisi teu percaya deui urang dia cenah pajarkeun kiai bohong wali bohong lamun hayang ngetes kana omongan wali bener ieu keterangan penting iya urang jatake palurah rakyatna tenden motor di luar imah ulah dikunci antepkeun sebab urang dia geus muludan hayang tes ayeuna tes jangan yakinkan karomah wali jangan yakinkan omongan wali tanden di luar si motor bener tante aman tante geus kayakeun muludan tanden ulah dikunci sampai esuk-esuk kumaha lamun leungit nasib da mangarana atuh ulah nyalakeun aing dikakayak deui cek lurah ieu gara-gara Ki Jamal si cenah nasib da marah gati ngalawan nasib teu bisa hiji dua cek Syekh Nawawi jeung Ibnu Hajar lamun jelema sok ngayakeun muludan maka rizkina ku Allah bakal dijembarkeun satauneun ku Allah bakal dibere cukup rizkina amin ya rabbal hayang jembar rezeki gedekeun Pak Bu muludan insyaallah para hadirin wal hadirat. 2 3 lamun jelema tukang muludan palurah ye iya naon nu digerenteskeun dina hate ku Allah bakal dikabul mantak ulama tadi ti maki geus ngomong dina hate ya Allah abdi bade ka gembong bade ka jatake ngiring maulidan jeung urang jatake sebab geus mangih keterangan kieu kula ya kiai ulama diniat gerenteskeun teh hate ya Allah berkah maulid Rasul anjeun ya Allah abdi ka gembong hiji ngiring muludan jeung urang gembong ngiring hadir anu kedua ya Allah abdi ngaijabah undangan orang gembong ya Allah berkah maulid Rasul anjeun ya Allah hiji abdi hayang dihampura dosa parinan abdi taufik hidayah sarolehkeun putra putri abdi jembarkeun rezeki abdi jeung putra putri abdi mautna husnul khotimah panjang umur anu barokah putra abdi sing saroleh tur salehah kitu kula mementana sok ayeuna ibu jeung bapak nu aya di dieu kabehan geura gerenteskeun dina hate hayang naon nu terang hanya Allah jeung hate ibu para hadirin hayang naon sok dijabah hayang naon ibu geura mementa ya Allah salaki deugeuh ya Allah musuh bae ya Allah masyaallah musuh ya Allah mawa wadah gede meunang mah henteu ya Allah masyaallah ya Allah teu benang ku carek nguseup deui ya Allah lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah salaki abdi mah Sunan jaga kali ya Allah maka berkah muludan ya Allah supaya eta musibna henang sok ibu ngadoa ya Allah Gusti padinan taufik hidayah ya Allah Gusti ya Allah cek ibu Gusti abdi anak 18 kuari kereuneuh deui ya Allah tapi eta anak usaha anu marah raju ya Allah coba atuh ya Allah berkah muludan supaya jadi tulang punggung ya Allah jadi anak 18 muga-muga ya Allah anak abdi berkah muludan ya aya salah sahijina ya Allah usahana anu maju alhamdulillah menang 3 poe dagang cilok didorong make gorobak maju terus teu mundur-mundur dijabah lebah dinya mah eta doana meureun lamun santri euy mang santri mang euy bibi santri mamang santri ya Allah Gusti abdi mah keur masantren ya Allah hayang diberi taufik hidayah dibuka putuh ilmu hayang dipaparin ilmu anu manfaat ya Allah jeung caangkeun hati abdi jawab abdi ku belat ya Allah sampai guru abdi stres ya Allah magahan abdi ya Allah sampai ampek-ampekan ya Allah darah tingginya naik keur magahan abdi ya Allah ku belet-beletna abdi ya Allah karena siratul siritil bainna ya Allah maka berkah muludan iya ya Allah iya hati abdi jeung lisan abdi sing cerdas kana ilmu agama sok hayang naon neng bakal dibuka ku Allah lamun pemuda aya di depan pemuda woi nah ya Allah abdi mah ya Allah berkah hayang kawin ya Allah kawin ya Allah ya Allah ngalamar 7 kali di Ciduhan bae ya Allah bugun mah geus biak 12 ya Allah tapi eueuh nu manyur ya Allah tapi abdi ge rumah ya Allah banget abdi nu koromod ya Allah tapi ya Allah barang ada yang ngeceramah Ki Jamaluddin ya Allah abdi mah yang kawin ya Allah mun bisa makasih Dewi ya Allah yang kasih Dewi ya Allah mudah-mudahan be ngajodoh jeung abdi ya Allah jadi kadang deuleukeun bae ka mana pote bisa dahar ya Allah kadang deuleukeun Nabi Wirna monyong teu kuat tuang corong
Maka berkah muludan moga-moga abdi ngajodoh jeung si Dewi abdi yakin ya Allah, yakin ya Allah. Masya Allah. Balik ke dia isuk-isuk kling BWA. Assalamualaikum Kak Kejoy. Waalaikumsalam. Maaf ya, ini dengan siapa? Dewi Kak Kejoy. Oh Dewi, Dewi kok sinarieun nga-WA? Bukan sinarieun. Iya Kak Kejoy, emang ada apa Dew? Nggak tahu nih Kak Kejoy, rindu aja sama Kak Kejoy. Boleh kita kepanggil? Ya boleh, terserah Dewi maunya di mana. Oh, ya deket aja udah. Di mana? Berarti jauh. Dew ini mohon maaf ya, Kak Kejoy mah bingung dan aneh ini sama Dewi. Kenapa? Dulu kan Dewi sama Kak Kejoy hewa. Sampai Dewi kan nyiduhan sama Kak Kejoy. Sampai nangplok di dalam pipi Kak Kejoy. Sekarang juga hangitnya masih karena rasakan. Tapi kenapa sekarang ini Dewi nge-WA? Nggak tahu nih Kak Kejoy, kadang neleken aja. Emang Dewi demen? Ya nggak tahu ya, lihat Kak Kejoy kayak lihat kadal aja. Itu sudah mesir aja di kacai kita. Iya aneh Dewi juga Kak Kejoy. Kalau dulu lihat Kak Kejoy emang sarecek. Apa sebab? Soalnya bangetnya genek. Tapi ini setelah maulidan disuka jatak di mana? Dicatak ini di Gembong. Ya Allah, ini Kak Kejoy mukanya ruhai. Cek si Kejoy manjur ya muludan ya. Hayang naon? Cek Syekh Nawawi. Biar ame minta ibu ti kuali. Hayang naon? Ya Allah. Berhutang ya Allah. Utang ya Allah. Bang Emok ya Allah. Bang Emok. Bisa seserian. Seserian sih. Nggih. Hari awak gering dibawa ke dokter. Hari gering badan langsung ke dokter. Rumah kencing manis ke dokter. Kencing pahit ke dokter. Encok ke dokter. Ya Insya Allah. Periksa orang dia ke rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atur nuhun. Thank you very much. Jazakumullah. Kamsiahan ya. Panitia hebat ya Pak. Paham ngarana. Peka. Yang susah itu orang peka saudara. Banyak yang kaya tapi nggak paham, nggak peduli sama yang miskin. Betul nggak? Banyak orang kaya tapi pelurah tidak peduli sama yatim piatu. Entah kemarin tak bulan Muharram kudu nama orang yang endah bae sodako karena mauludan sodako yatim bagus. Hade kumpulkan yatim bagikan sekemampu orang. Kamari ku lagi sodako ta yatim bulan Muharram. Sedekah di Karangda jompo. Begitu RT jeung lurah, palurah balik deui ka abdi. Cek abdi sadesa kumpulkeun nu jompo. Saleutik kan ya 40. Waktu RT jeung lurah balik deui ka nu abdi. Pau teu sanggup Pak Haji kunaon? Di demo ulah kurang dangora. Kumaha ngomongna? Bejakeun lurah RT ka abdi jama, ulah sok beula-sebelah. Kami ge rangda anu ngusahakeun. Atau RT jeung lurah bingungan aju kumaha cenah Pak Haji kumpulkeun kagok kabeh dikumpulkeun dah ayat 270 urang da ngora jeung da kolot. Masya Allah yatim 250 kumpul di makula nirwabe ka ibu-ibu sampai kala hudang-hudangkeun kula. Masya Allah dong ngabagikeun rangda pangajikan kula mah teu keluar tahlil hadorot beres bagi kadaharan bagikeun duit geus sakitu bae. Kata ibu-ibu nungguan kula keluar salawatan memang pantas bikin abring-abring salawatan. Sholli wa sallim da kami rombongan rangda bating torek atuh kabeh ge nyarahun gitu kan sia-sia rangda atuh naon teh eta. Ya Allah kemarin mah deui palurah eta kanu abdi aya jelema ngan mau dibejakeun lemburna marahnya bisa aya tetanggana. Jawab Kiai kanu abdi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mangga calik. Berenginon ku budak santri. Tamu cenah. BO nya. Tanya ku nu ti mana? Ti anu. Tujuan? Ieu cenah Bah Haji deuk masrahkeun budak. Oh, karak lulus SD hayang mas santren bae. Tapi kula deuk pasrah zahir batin. Oh, kudu diparaban model kieu mah. Atuh biaya ieu. Zahir batin pan ngomongna. Atau dohir kudu cocok-cocokan pan sungutna itu batina kudu diilmuan
cekula ari kitu bapana kamana yatim Bah Haji. Oh ari indungna dikawin cenah ku kula. Astagfirullahaladzim, anakna diserahkeun ka aing indungna dikeukeuh pada tukang korak saya eta. Atuh sia kitu kan jadi bapana tolol. Di anak diserahkeun ka aing dewek nu keukepan indungna enak kula. Mata kenek eta rah atuh ora keneh. Ruhai keneh enak kula. Bagikeun yatim aya di tetangga kula juwokan ceurik. Wah, budak leutik yatim umur 7 tahun 8 tahun. Cek indungna aceng kunaon? Teu dibere duit ku Abah Haji dalam babaturan mah cenah si anu si nanang si itu cenah merenang duit aceng mah teu dibere. Ulah sirik cek ibuna, kitu mah yatim teu boga bapak. Pan aceng mah keneh bapak kunaon kitu mah bapak teu geura paeh. Mun bapak paeh mah aceng menang duit cenah teh Abah Haji tolol teh anaknya. Ngadateng paeh ka bapak. Terus cing geus tujuan maulid urang teh para hadirin nu kahiji kudu muludan deui. Yang pertama apa tujuan maulid? Yang pertama tujuan maulid syukron lillahi ta'ala li ijadihi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana Allah min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Hiji syukuran urang ka Allah yen Allah tos nyiptakeun kangjengna. Alhamdulillah urang dijadikan umat kangjengna. Nyanon untungna jadi umat Nabi atau ribuan keuntungan miliaran keuntungan. Rasul menyatakan innal jannata hurrimat alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha. Sesungguhnya surga cek Kangjeng Rasul diharamkan pikeun nabi-nabi nu sejen asup ti heula sehingga aing heula cek Rasulullah nu bakal asup. Apa sebab kunci surga dicekel ku aing cek Rasulullah. Wa hurrimat alal umam, surga diharamkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung umat-umat nu baheula hatta tadkhulaha ummati, sehingga umat aing heula nu bakal asup ka sur. Ieu nu diharapkeun ku urang ieu asup ka sur. Menang syafaat ro. Masyaallah, matak moga-moga urang jatake. Ngayakeun muludan masyaallah tadi ngariung berberangnya. Ngariungna kerber tadi alhamdulillah diundang kabeh jamaah ngariung alhamdulillah. Anak nara ribut budak leutik di dangdanan pasar rengteh make pecina ge. Jadi teh ngariung ku indung bapana. Mek lama cenah kieu aja ngariung. Berkah bulan mulud alhamdulillah. Pedagang sepit laku, pedagang cikir laku, pedagang bandeng laku, pedagang kotok laku, laris tukang balon pedagang laku, tukang bakso, tukang cilok, tukang balon tuh ngekok nyerikan budak balon itu. Terus teh beli bes tahun sakali ya teh. Tentunya tukang cilok dulu laris. Maka engke mah tukang cilok sakali-kali gratiskeun tah cilokna. Iya, gratis cilok demi muludan. Insya Allah jadi saksi di hari kiamat. Ye begitu mainnya maaf ditanya ke malaikat marabuka nggak ngajawab tebeguk nggak digebuk cilok ngahalangan cilok ditojos waing ya sasia cilok nggak mau siapa dia aing balik gratis gila muludan sak gorobak dibikul jeung gorobak nggak asup ke surga tadi bisa tukang balon gratis kan kunaon pegatun bisa balona gratis kan oh cokok ku satu balon aing tuh Masya Allah. Para hadirin bakal jadi saksi di hari kiamat. Amin ya rabbal. Amin. Ya Allah mantek ayeuna urang syukuran. Cek ulama kieu. Wayah sulus syukru bi anwa'il ibadah. Bisa hasil syukur dengan rupa-rupa warna ibadah. Kasujudi seperti ku salat sunah. Contoh, mun papa jeung ibu ayeuna duit tepati gablek, biaya tepati boga, nyumbang muludan tepati hayang syukuran muludan bisa sholat sunnah sholli sunnatal mutlaqi rakatain Allahu akbar. Ya Allah abdi urang meme sholat nah gitu ya Allah abdi niat syukuran ka Gusti alhamdulillah ayeuna bulan maulid bahkan abdi dijadikan umat rasul nuhun Gusti ya Allah ya Rasulullah kami syukuran kubungah dilahirkeun Kangjeng Nabi bahkan alhamdulillah abdi ku Gusti dijadikan umat Kangjeng Nabi ulah rek salat sunnah Allahu akbar
sabaraha ulah loba-loba bu 1000 rakaat deh coplok-coplok tuh sia teh ye nu kadua bisa hasil syukuran kasihan seperti ku puasa sunnah mantap kiai baheula arapik ketika datang bulan Maulud paruasa horeng tujuan nama syukron lillahi ta'ala syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala puasa sebulan Maulud ngagungkeun baginda Rasulullah Muhammad hebat kiai baheula mah teh anu katilu kulantaran orang sholat sunnah teu bisa laju urang mah puasa kabari lapar aya kas sodaqoh seperti ku soda nah iya nyen kadahara nyen apem nyen itu nyen iya nyen putu ayu nyen parcel nyen nanengrana bala-bala nyen ager nyen ketan nah tujuan maulid insyaallah hasil para hadirin wa yahsulu syukru bi anwa'il ibadah hasil pelaksanaan syukur dengan rupa-rupa warna ibadah kas sodakoh model make sodakoh nah inilah tujuan maulid yang kedua tujuan maulid ya para hadirin urang teh hayang menang syafaat nabi urang mah rumasa jaku bodoh-bodoh teuing jaga di poe kiamat para hadirin cek Gusti Allah Muhammad mohon Gusti surga rek ditutup ku aing cek Allah geura teangan bisa aya umat anjeun anu nyarangsang di neraka Rasul terjun neraka pintunya 7 surga 8 para hadirin di teangan ku Rasulullah di asruk di pintu neraka kahiji sampai ke 7 barang disingkap-singkapkeun bener budak gembong doang amin amin sia neraka kumaha tadi eta cek Rasulullah sia urang mana di neraka gembong Gusti Rasul urang catake upang handapna naudzubillahi min Aisyah kumaha tadi aja asup neraka geus udah loba mong Rasul geura angkat teu kawawa panas geura teu kawaw jakupan cek Rasulullah sia Islam atau Islam Rasul oh sok sahadat pernah baheula keur kawin doang sia tah sahadatna cek Rasul sia Islam atau Islam sok salat Idul Fitri doang Rasul pernah sia puasa ngan 3 poe izin kami toha pernah saya lagi lumuludan pernah nyumbang 20.000 nyokot berkat 12 ketua lepatan garong jurig nu gitu mah sia pernah eta ngaranna puasa sunnah bara-bara Rasul pernah sia maca salawat aya petir doang budi celeget Allahumma shalli ala Muhammad tapi sia iman ke Allah iman ke Rasulullah iman la yukhlatu man fi qalbihi mithqalu habbatin minal iman moal langgeng di neraka hiji manusia asal aya keimanan sanajan sagede kuman bakal diangkat ku Allah melalui syafaat Rasul amin ya rabbal alamin nah ieu diharapkeun ku urang ieu syafaat kangjengna nah geus lamun ngaku cinta ka Nabi paling saeutik maca salawat ciri cinta ka Nabi wa alamatu hubbillah hubbul Quran ciri cinta ka Allah resep maca Quran wa alamatu hubbil Quran ciri cinta kana Al-Quran hubbun Nabi resep ka Kangjeng Nabi lantaran mukjizat Rasul teh paling afdol Al-Quran ciri cinta ka Nabi hubbus sunnah sok daek ngalaksanakeun sunnah nah diantarana hadir berjamaah sholat diantarana hadir ke majelis taklim mikirkeun nu teu rampuh jeung tatangga alalakur jeung baraya siling aku ulah urang teh debat-debat Allah untungna yang keprok mereka orang kafir hayo sing balalakeun sing alakur jeung tatangga berkah muludan amin ya rabbal kumpul muludan ibu bapak pemuda-pemudi bapak-bapak aki-aki pejabat rakyat pabuh ada raya alhamdulillah maka moga-moga dengan berkah muludan hadirin urang ku Allah dihampura dosa tetapkan iman Islam panjangkan umur anu barokah amin ya rabbal alamin lamun kuring terus hadirin Kiai Miftah Fauzi terus dongkap alhamdulillah ayeuna ngaos Quran teu bagus fikri teras meureun aya Kiai Miftah Fauzi ulah ka mana engke sampai kaberes sebab lamun urang tengah-tengah hadir balik nu kitu ngaranna lamun orok teh mah bijil can waktuna ngaranna naon tah karuron biasana karuron mah jarang hirup bener teu ngan hampura kula mah ieu keluar bae
baju aing karuron atuh henteu pada aing mah bidana rah ndet ngudag nu ngajuru deui di ditu itu imam bidan panggilan irah ieu mah hampura bae nya kasadana ka kiai kasepuhan ka bapa jeung ka ibu woi nu di seberang susukan ulah kager baraliknya tenang bae aya keneh ki Miftah Pauji insyaallah langkung gamblang langkung jelas sakitu anu kapihatur ihdinas siratal mustaqim al afwa minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.